Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji carios fiksi mini basa Sunda kalayan nyandak judul Reus Jadi Beus. Wilujeng ngaraoskeun prung. Nyangakeun kasepuhan. Aduh Gusti anu maha suci, sim abdi rumaos. Bagja nyaksian anak incu ngariung mumpulung dina raraga halal bihalal enggoning ngahangkeutkeun deui duduluran nu meh kaluli-luli alatan pajauna tempat panganjerkan katut pakasabanana. Salian ti eta maranehna hayang ngadungakeun kuring rejeng pamajikan katut karuhun-karuhun liana. Reus geuningan incu teh laluhung dina ilmu agama katut dari gamana. Aya kana tilu incuna nu geus boga pasantren sorangan. Reus ka incu ti anak bungsu nu perceka cumarita jadi pangjajab acara. Beuki kagagas mangsa incu ti anak cikal nepikeun beantara jadi wawakil ti sakumna kulawarga. Rasa reus beuki meuweuh basa incu ti anak pangais bungsu nepikeun tausiah malar acara linuwih berkah. Ukur tawasul anu satadina rek dipingpin ku salah sahiji incu nu boga pasantren diserenkeun ka minantu eta mah ajengan anu pangkolotna. Sanajan hanjakal anak nama taya saurang-urang acan anu datang. Sameme ngadua payus mun dijentrekeun deui ngeunaan tanah nu ayeuna dicicingan ku uwa. Omat ulah aya nu nyisi kudi eta mah pamayar. Alatan apa boga hutang urut ngurus masantren si bungsu baheula.
Cag baraya sakitu anu kapihatur carios reus jadi beus kumaha aya anu kacangkem maksad fiksi mini nembe pamimah teh acan urang cobi jentrekeun ku Kang Has. Sakumaha biasa kangge maluruh eusining pasoalan nu aya dina fiksi mini sok aya dina kalimah atanapi paguneman pamungkas. Tah tadi ka Bandungan ku urang minantu almarhum tantosna nu cumaris teh almarhum namun dina pamungkas paguneman si minantu anu nyarios anjeunna ka papancenan tawasul diraragangan pedah pangsepuhna ajengan sepuh saur nama muhung maklum jami teu nincak di ajengan aya kalana urusan waris mah sok hoyong pangseueurna malah waris mah anu panginten tos iraha boa pangintennya dibagikeunana ieu ujug-ujug dipucunghulkeun deui pajar si tokoh anu cumarios teh buktos nama almarhum pajarkeun geus sametan tilas ngurus-ngurus masantren si bungsu anu padahal mah eta mah mung aangkeunna hungkul dan puguhna mah hoyong ngawasakan warisan. Gitu geningannya baraya urusan warisan mah panas mugi awe teu kajantenan dina kahirupan urang mah sing tarbih urusan warisan mah urusan agama aya hukumna aya aturanna teu kedah teu kedah naon namina teh teu kedah ngadamel aturan nyalira pami mah aya utang piutang sareng almarhum kedah aya buktosna kedah aya saksina kitu mugi janten pangeling-eling kangge urang sadayana hatur nuhun kana perhatosanana oge hapunten kana sanes kanten kakirangan atanapi kalepatanana kalayan dipungkas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.